kuring ngageser setik hayang ngarasakeun sakumaha ucapan Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat mencorong mata hate kaula nikmat desa di jero salat lantaran poho kana sagala rupa qurratu aini nyongcrok hate fis shalat di jero salat ku ngeunah-ngeunah teuing tahayang urang teh kuari menelusuri ucapan Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat kudu kumaha tuh piceunana tuh kuari ieu panyakit-panyakit nu aya di jero qalbu. Nah beat kuari urang neangan guru lah berarti urang kuari mulai menuju ke hakikat dengan jalan thariqah guru lah kudu nuwis usul ilallah guguru urang beat tak siap dek ibadah siap bener sok geura ya perem nundutan beat segitu heran geus nya tah sia tah geus tamat tah sia geus beat di aing nya mijit kebo tarekat ka mijit kebo aduh ya kudu dibari make mahar 100 gram nya bijan babaturan sia beusi aya neuk milo bawaan ka dieu heuh beat jeung aing 100 gram lamun teu boga 150 ge kajen geus ya ampura geus paling lamun teu boga 50 sabogana sia emang jangan naon gitu mama yang kawin deh torekat si kos gitu heran lagi torekat batu guys kudu ulah ya kaitan jeung urusan pitayeun torekat kudu nu geus usul neangan guruna anu geus teu hayangeun kana dunia teangan kurang cik coba di kulon cik coba di wetan cik coba di kaler cik coba di kidul satungtung guruna beuki kana ka dunia ulah beat urusan thariqah geus kudu anti dunia teteh hese urang neangan guruna urangna siap guruna eueuh guruna aya urangna teu siap atuh mah bisa tah datang ka irah ge